kalah arulin si balong. Cimot, Cinong. Ya, Mak. Kadia. Anan, Ambu. Ambu teh lapar. Cimot, Cinong, ambu teh pangmeulikeun mie instan. Ih, ulah nggak mam mie, Ambu. Mana kunaon kitu Cimot? Ngabobodo, nya. Nya. Ngabobodona kumaha? Karena kemasan teh aya hayam, aya endog, aya sayuran. Pas Cimot pleser. Tak aya hayam, tak aya endog, tak aya sayuran, tur mie wungkul. Abah, maknya urang teh hirup terek kieu wae. Kumaha gitu Ambu? Atuh cik usaha, siga batur ka kota, ka ditu. Sing sabar Ambu hirup mah. Dari masalah rezeki mah geus aya ti Allah. Tuh, haji ini beunghar ayeuna. Haji ini mana? Eta nu dihareup. Imahna gede, rumah ini dijual, tanah ini dijual, balong ini dijual. Abah, ini teh iya. Rasa ieu waktu. Wah, jam 5 subuh deh. Wah, jam sare. Bingung padahal perasaan geus tapi panu teu peureum-peureum. Kumaha ieu teh? Coba can salat subuh. Cinong, Timot. Ma, cari. Sok, dia. Bapak can bobo. Can Cinong justru bapak teh teu daek sare. Bapak ke sholat subuh, Can. Can justru teu karasa. Bakat pu teu daek sare. Perasaan mah ieu teh tuluh tapi panon teu peureum-peureum ieu teh. Hitungan weahna we, aya namanya Cinong, Cimot, pameserkeun obat tidur. Alif, Pak. Mengana mun uwi teh kudu lalaunan. Nah, bet kudah lalaunan. Kan obat tidur amun Cimot lupa teh pasti obat tidurna bangun. Hah?